Ada hurungkeun. Salami sih. Corona kena ya. Oke, diganti corona ke saya dong ya. Alhamdulillah mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barnanya. Kurang teraskeun atuh hancana anu katuna waktos dinten kamari teh nya. Sok kaparayun sadayana. Bapak Nyi Ijot samar polah. Pak RT beuki ngahulang nu sejen teu barisan naon-naon iwa ti pating polohok. Kawas anu keun aku tenung. Nu akhirna jegoh Nyi Ijot teh batuk. Gejlok mutahkeun deui getih lalamparan. Cerit indungna ngacerit bari nyamat nu jadi anakna. Indungna beuki watireun nu sarerea tambah kaweur. Kulahek Nyi Ijot kulahek. Panona ngaburileng jika tibalik sukuna jeger. Leungeuna hareuras. Pak RT beuki tagiwur da inget kana kajadian nu tumiba ka Nyi Eha teh. Duh, cilaka ya. Kumaha teh nah atuh diarat wae. Alubaran tuh Pak, ubaran. Masnan rada ngagero manehna oge kacidawatireuna anak ka Nyi Ijot teh. Tapi eueuh nu nemalan sarerea jiga anu keuna ku tenung. Kalah tambah ting haruleng. Nu akhirna Nyi Ijot geus teu bisa ditanya-tanya acan. Awakna ngulahek leungis. Golekeun urang urusuna golekeun. Cek RT nu nyekelan Nyi Ijot nurut. Harita kene Nyi Ijot teh digolerkeun dina samak sarta terus pada ngarancetan. Pada mencetan sugan bisa nulungan. Tapi hanya ke sabot pada mencetan teh teu kanyahuan. Kalekes Nyi Ijot ngalupaskeun nyawa. Dipunut kuno agung dicanak kuno kawasa. Nu digugulung ku kulawargana teh kari layona. Malah mah harita teh Pak RT macan nyahoeun da mencetan bitisna. Bapana mencetan leungeuna. Ngan indungna nu nyangkeh punukna nyaksian pisan. Waceap, cerit. Indung Nyi Ijot ngacerit. Bari terus ngagugulung anakna. Nyapuguh sarerea ngagebeg. Pak RT ge curing ha. Naon deui atuh? Nyai, kunaon galis ieu mah anak king? Nyai, dedek teuing. Hing indungna ceurik ngidam-dam bangun anu kanyerian. Nu sejen kaget, rob, Nyi Ijot pada ngariung pada ngarampaan. Ari pek teh geus teu kabagean. Teu aya keteg jantung, sidik kari layona wungkul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek sabaraha urang bari coloho. Sedangkan anu sejen maukur celenge jika anu baru heudeun. Indung Nyi Ijot ngading diut bari ngagugulung layon anakna. Bapana Nyi Ijot teu lemek teu nyarek jika anu can sadar kana kajadian nu tumiba ka kulawargana. Duh, tapi kahanteuna beuh edasna kunaon Nyi Ijot teh nya. Masna ngagerneng bari ngahulang awakna asa leuleus. Hanyelu kabina-bina sabab karek ge rek wawuh jeung Nyi Ijot. Keur ngabalada hayang ngadeuketan hatena bet kalahkeun ku mangsa. Nu araya di dinya lila-lila sadar yen di antara maranehna teh aya anu keuna ku musibah. Loba nu ngecelakeun Cipanon aya oge anu muringkak bulu punduk asa sarieun jeung keuk. Tungtungna ger atuh rame beja. Ronda tarurun ngabejaan ka tatangga yen Nyi Ijot maot. Rek teu rame kumaha da puguh maot ngadadak teu dibere kasempetan kanu cager pikeun metahakeun akal tareka. Beja tatalepa ka unggal jalma. Nerekab ka sakuliah lembur babarina keur nyebarna beja teh. Sakitu dina kaayaan peuting komo lamun beurang malah akhirna eta beja teh ka emper-emper ka Jalil jeung Mak Urbi. Aya naon ribut wae Jalil. Beja nama si Ijot bae cenah mah. Jalil teriuk-riuk kalah jiga anu atoh. Hah? Lu bener Jalil, jika jakeun ka si Uhro. Tah, nah mani ribet teuing atuh. Euting ieu teh mah. Isukan deui da aya keneh poe. Kaos mah aya di waktu bae mah. Manehna mah teu pati mirose ya. Malah dina hatena mah ngupuas mani asa sugema ngadenge beja kitu teh. Ih, ari sia Jalil. Da hayang nyaho kami teh. Isukan wae atuh. Mak Urwi teu ngomong deui juru turun kaburuan. Init sorangan.
muruk kata tanggana nu kata lamang Ukhro. Jalil mah teu turun cicing we di tengah imah bari nyarengeh seuri leutik. Bagus atuh. Bagus pisan. Nyan mati jimat teh. Kencia. Sina karasaeun samarukna aing moal bisa hoja. Pokona mah lamun jelema salemur ngahina kade dipodaran kabege ku aing atuh. Jalil bari terus cengkat bus ka kamar tempat sasajen. Ana breh teh batu jimat geus aya deui dina tempatna. Ku Jalil dicokot lalaunan celengok dicium bangun geget. Nyeh seri deui ketayap ka tengah imah gek diuk deui cara tadi. Bagus atuh. Bagus pisan. Nuhun ki jalak. Nuhun dua tah geus jadi korban. Kari sejen isukan mereka napungan Nyi Tio, Nyi Utri jeung anak Mang Lebe. Hayangnya horek kumaha ketakna. Mun ngahina mah awas ya. Atuh. Jalil keur meujeuhna suka bunga. Lantaran maksud jeung tujuanana laksana. Jigana teh mani asa jadi jalma nu pangpunyulna lantaran bisa metakeun pangawasa saharita langsung jadi. Kung silila jalma Urwi datang deui geus meunang beja ti Ukhro. Yen bener Nyi Ijo teh maot ngadadak. Geus aya di jero gek mah Urwi diuk pikireun Jalil. Jalil, bener si Ijo teh maot cenah. Nama teh maot mah. Jalil api-api teu ngarti. Nyeta maot ngadadak ngutah-ngutahkeun getih awakna tutung jiga kaduru. Geuning ngadadak pisan da tadi nama teu riut-riut acan cenah. Panyakit nahaon atunya? Bae atuh mah. Nasib jelema mah da rupa-rupa atuh. Aya nu untung, aya anu rugi, aya nu kasep, aya nu goreng patut cara uing atuh. Aya anu ganja, aya anu tunggara, aya nu jomblo salawasna, aya nu dipuji, aya nu dihina, aya nu hirup, aya nu paeh atuh. Tah ayeuna paeh teh milik si Ijot, Jot, Kojot atuh. Jalil kawas nu amekeun pisan ka Nyi Ijot. Ayeuna manimu puas. Jalil, moal-moal maneh matakeun pangabisa teh dipake teu bener. Nama kebanyakan ka uing atuh. Eta ari mah nita naon ka uing atuh. Nita bener atau nita kumaha atuh. Pan uing boga pangabisa teh meunang emak atuh. Jalil kalah maido. Atuh ngahulang mah Urwi teh. Lantaran rumasan manehna oge salah. Jalil teh moal boga jimat kitu. Mun ku manehna teu dituduhan. Untungna mah Urwi teu ngomong deui. Penting mah sare mending ge. Pemikiran nu lain atuh. Jalil nyarita akan jadi indungna. Marijung nangtung blus ka kamarna mah Urwi ukur ngarahuh teu nemalan deui. Jalil ngagoledag kana kasur memeh peureum ngabayangkeun heula kaayaan Nyi Ijot. Anu cek indungna utah getih sarta awakna tutung kawas kaduruk nyeh seuri da inget basa mahna keur mayang seuneu teh ya. Nu akhirna eta seuneu teh jadi batu buleud. Jimat anu dikekeuweuk ku manehna ayeuna. Sip atuh. Tok lah. Si Jalil kapangaruhan ku radio. Jeung sip top lah. Terus ngarengkol. Murungkut di bulan ku simut da geus mimiti karasa tiris. Kawan tu geus peuting pisan. Indungna oge dilali mah ngoloyong ka kamarna. Tapi teu bisaeun sare ukur ngagoler we bari nyileuk mikiran nasib nu jadi anakna. Nah bet kitu jadina. Ma Urwi oge keueung ari kitu-kitu teuing mah nitah soteng ulinkeun pelet. Ari tepi katega maehan mah teu nya tujuan ma Urwi teh. Jalil nah maneh teh bet kengalinaan. Kunaon tapi katega maehan batur. Heran nah dibere jimat naon ku Aki Kasam teh atuh. Piraku ari aing kudu nepungan Aki Kasam onaman. Cek pikiran Mak Urwi anu susaheun ku kalakuan Jalil. Bila mikir tapi kalieur kana sirahna tapi akhirna mareup sare tibra tapi ka isu. Komo Jalil mah da suka hati. Herekna ge mani nyetrek. Kacaturkeun isukna. Urang lembur dungus geus leuk deui bae ka imah Nyi Ijot.
Teu beda kawas ka imah bahajanta awewena ngarelek baskom ngelek boboko aya oge nu ngajingjing kantong sejang ngalayadkan nu kapapatenan bari hayang nyaho kana kajadian anu sanyana tabasa peuting mah karek ngadenge bejana wungkul lalaki na ngabring sawareh mah geus ngaleut ka astana rek ngaritaneuh keur ngubur layon indung Nyi Ijot can eling harita teh kaleleban kudu jadi anakna kituna mah da asa diheulang jelema teu kuat kieu ujug-ujugkeuna ku panyakit tapi kahanteuna wah ieu teh mimitina didengan teh kasagitna asa sarua jeung anak abah cek bah janta bari ngusapan janggot nanya ka salah saurang nu aya gigireunana sumuhun abah numawi teu aya bentena kitu pisan aneh adinya nya kasakitna naon bet kitu sok inget kasih jenah tuh kaeha ini asa aya we budak teh asa can maut deh asa keueung asa kasuat-suat hawa oge hide oge sing sabar we abada geuning kitu ari nasib mah manusia teh aya anu tiasa ngahalangan kana kersana pangeran menawi oh bener ari kitu teh mitra kaum dangu diburuan beuki loba jelema meninggal liud agelak-gelak nu ngalayad terus ngaleut nu turun saimbang jeung nu ungah pilih genti ada hayang amprok jeung indung Nyi Ijot dari layon mah geus dirurub harita teh ukur ka ciri ngajepak di tengah imah irawanci haneut moyan ulunyu Maurwi jeung Jalil maranehna oge datang kadinya Aub jeung Batur bareng jeung Bararea nemongkeun kaguyuban Jalil mah nyebutan kalakuan anu jahat ngaragueun nu nyangka goreng ka manehna. Jalil, bantu ka ditu. Turutan batugeun. Cekna Urwi bari nunjuk anu ngariung keur ngarakamkeun padu. Kudu digawe sampean atuh. Aya tukangna, uing merek dieu poe di dieu atuh. Batur ge poan atuh. Okna reok mengkol ka kenca gek dieu dina batu da di jero mah eureun. Jeung ngadeui lolobana mah di luar ngariung teh. Ma Urwi kebat ka jero ieu mah bari ngelek baskom di eusi beas campur jeung lalabuhna. Geus di jero gek diuk sor baskom disororkeun ka narima di jero. Ulur Nyi Ijot da indungna mah pada ngariung-riung keneh di kamar can eling. Ari di luar harita teh masnan geus nenyeun ka Jalil gancang ngadeuketan gek diuk digireun Jalil. Ah, pasti mana heula mun diklat. Kuring mah geus diisuk. Teuing atuh aya nu bunyi datangna ge geus ontong atuh naon si Ijot teh make pae atuh nan Jalil saeutik oge teh nemongkeun nu sadih ukur hatena keur bunga jangan kelas Nyi Eha cenah Kang kelas Nyi Eha atuh nya mimiti teh reudang baju ge dilahanan terus diplot kesan terus mentang ngilu terus kesan ngucur pisan terus batuk terus tah getih terus pada bubaran terus baru datang terus pada ngariung terus kuring datang bagus kudu diteruskeun da dewek oge datang jeung geus nyaho atuh Jalil nyaritana kitu teh bari luak dieu panonna ditenan jalma-jalma anu keur pahibut babalik harita teh palebeh keur cakah cikih nguruskeun tugas Dina mayit teh dimandian terus dibungkus sarta disolatan. Sageus menang beja di astana yen kaluat disiap. Ring arinit jajak layon ke astana. Jalil jeung Masnan ge milu. Aya bedana jeung jajak Nyi Eha. Belempang meningantai bari tinggal nang maca tahlil atuh asa keueung kadengena teh. Mata kemaru ringkak bulu. Harita teh Masnan bareng jeung Jalil malah mah leumpangna rada misah tinu sejen bari leumpang teh Jalil nyarita. Itu pasran tapi itu sampai kita aja malah gitu dah punya kakaknya punya kan gitu lama tuh tak sih kali ngerasok teh nak batur aduh benar ini nak batur teh ulah kan tapi nak atas menang balas muncul itu atas tanah aduh lain dah tiba bakal naon sih anjingnya teh perawan ini kan ya taing aduh cuma galak jeung supina bagus ngomong atuh tah kamu mimiti ngajak ngomong oge lah kami eta sampai mari atuh Hasnan ngomong deui terus leumpang nuturkeun batur nu loba
Dikungsi lila go ka astana terus muru kana kaluat anu geus sayagi. Satulina mah mayit teh dikurebkeun sakumaha biasana, disaksian kuno jajak ka astana. Kabeh ge jelema teh ngarasakeun sabab pada nyaho kamari mah Nyi Ijo teh jag-jag waringkas. Malah babarengan ngalayat Nyi Eha ari ayeuna Nyi Ijo pisan anu pada ngajajakeun ka astana. Ke anak abah mah teh Bah Janta anu nangtung di gireunana. Aingnya cek paribasa hirup katungkul kupati paeh teh jeung limansa tah dina kieu na ieu urusan pati manusia Gusti Allah najan kamari jag-jag belajak oge ayeuna geus karilayon bener tapi aya nu nyelap dina hati abah mah ieu teh naon abah urusan maut memang sararea kitu padanya moal aya manusia nu hidup langgeng boro-boro urang manusia biasa adalah para nabi jeung para rasul ge maut kieu cara nu rea tapi nu jadi sababna nu dipikiran ku Allah mah ieu mitra kaum dangu lalaki nu nangtung gigireun Bah Janta kerung terus ngelong kana beungeut Bah Janta jika nu can ngarti kana maksudna tapi teu daek tumanya deui mah rupa-rupa nu jadi cukang lantaran datangna ajal teh tapi batur mah rereana wajar tur ilaha aya nu geuring heula aya nu diarah pati ku deungeun aya nu cilaka jeung aya oge nu maot alasan perang udah anakku kiku teh jadi anak abah jeung Nyi Ijot mah asa aneh nah naon ari nu kitu aneh teh aneh naon abah aya aneh teh teu wajar we kawasnukeun aku teruh mohon katos ayeuna mah kumaha tuh abah buah di lembur urang teh aya anu boga ilmu teluh ngeunnya bisa jadi keur kitu obrolan teh kapegat kureng sena nu nguruk kuburan ong palebe biantara ngajak babarengan ngabandungan talkin mayit sarta nu hadir supaya narangtu jak Bah Janta eureun ngobrolna kalayan sargep ngabandungan talkin mayit eta bacaan talkin teh cek urang lembur mah talkin talak-talak supaya yakin lain mamatahan nu maut kade ulah salah harti lain mamatahan nu maut geus moal bisaeun ngalaksanakeun deui nu maut waktuna geus beak tapi mamatahan nu hirup keneh sangkan salawasna eling kana maut utamana anu keur nganteur ka kuburan nya anu harita keur ngadarengekeun talkin teh mun geus eling kana maut kudu sadar kana kawajiban kukumpul amal soleh bawaeun maut hadir jarempe kabeh tengep ngabandungan teu aya anu wani ngomong tapi hate mah aya saurang nu ngolemar tayalian Iwati Jalil salah arti ari si Jalil padahal mah talkin didinya teh lain mamatahan nu geus maot nya palawargi anu araya anu nyaraksian ka kuburan anu nganter ka kuburan di pepelingan nah urang teh bakal kitu kitu geus hate si Jalil bari terus ngelong ka palebe nu keur ngadeluk maca talkin akhirna rengse ditunggu kuno biantara nganuhunkeun ka sakur nu hadir geus bela ka Nyi Ijo tapi karengsena ngurebkeun geus kitu mah bring baralik sarerea alum semu bingung dua poe noron ngurebkeun mayit karasa asa ketir kana hati matak singgah balampahan ari Bah Janta bari lempang teh ngadeuketan palebe nu keur ngaremeng jeung RT palebe RT ieu teh na moal ngayakeun riungan abah mah asa beda rarasaan ieu teh asa teu geunah hate ieu asa aya hiji pasualan anu kudu-kudu dimusyawarahkeun naon abah memang moal karasa kula be mah langsung ngarasakeun kana kasusah abah eta urusan anak abah jeung Nyi Ijot nu maot ngadadakna teu matak narikana ati palebe narek dianggap wajar wae eta teh palebe kerung terus ngareret ka Pak RT nu direret ungeuk tanda satuju kana omongan Bah Janta da manehna ge geus 2 kali nyaksian yen aya anu aneh dina kajadian maotna anu duaan kumaha maksud abah teh
Ya lebih mun lebih satuju Abah mah hayang ngayakeun riungan ngabadamikeun hal ieu sugan we aya nu bisa mere bolongan lain hayang ngahirupkeun deui anu geus maot da eta mah geus tapi kana titis tulisna mautna kudu kitu nganu bakal datang kudu dicegah najan maot terus ya pangeran oge pan urang teh ikhtiar mah tetep kudu jadi Abah mah kagungan sangkaan yen tuang putra jeung Nyi Ijo teh maotna teu wajar panginteuh kitu. Bener kitu pisan we. Ya, ari kagungan emutan kitu mah teu naon-naon. Tapi ulah waka suudon. Margi seueur nu aneh anu ku urang can kanyahoan Rusiana. Pan ari jalan maot mah geuning rupa-rupa Abah. Abah ngarti cukang lantaran datangna ajal mah area rupana tapi anu teu wajar mah perlu dipikiran bisi amura teh kanu sejena kumaha mun isuk page to anak palebe nu keuna barara ieu teuing kumaha wi aya tareka ya palebe jembe manehna ngahulang mikir nu sejen geus jararau da leumpangna jongjong malah Masnan jeung Jalil ge geus jauh pisan sedengkeun palebe jeung RT katut bahajanta harita teh rada leno leumpangna da kagok ngobrol teh ya kumaha mun urang baradami beunging kewe sekalian sabada tahlil RT usul ya ayo da kitu ka hayang Abah oge kira kumaha tahlil sabab dua tempat apaan di imah Nyi Ijot mah isukan we mimitin atuh tahlil poeana mah ayeuna sakalian urang di Abah we engke mah atuh bari terus baradami bejaan we ka aki sana nya sok satuju kuring ari kitu mah atuh cek bae atuh geus aya kasaluyuan mah bahjanta ge bungaeun terus laleumpang bari teu boleh ngobrol nyaritakeun kajadian nu tumiba ka Nyi Eha jeung ka Nyi Ijo dipikir-pikir mah memang teu wajar gancangna carita berang kaganti ku peuting harita teh gaang reang patemalan jeung sora jangkrik langit rada kulawu lalai badoting kalayang hari bernyameran deui dina kaayaan kitu ti unggah tempat jul-jol muruka imah bahjanta kayalian rek marilu tahlil malah Masnan ge nuturkeun ka bapana nemongkeun kaguyuban ka balarea Iwati Jalil anu henteu teh di jurung oge kumaha urwi teu nurut bus arungah ka imah bahjanta nu caang ngebraku lampu patroman tengah imah geus pinuh di emper oge geus pasesedep malah aya nu diuk dina bang barung sabab nu ngadon tahlil teh kacida lobana meh kabeh tamplok salembur aya deui antoseun ieu teh cek lebih antosan bari maju atuh peleh lah antosan bari maju atuh breng tahlil teh di mimitian sorana mani ngagerenggeng mata keengko mun kadenge ti kajauhan teu kadenge ka kecapanana harus teh ngaguruhna puguh we matak nauring ka pulu-pulu Masnan mani melengup tungkul juga buat ngenang mabuk Masnan mani melengup tungkul juga buat menang mabuk iwirna kunyang-kunyang tepati bisa nuturkeun batur mah lancar manehna mah da kadeuel campur gaweulna jeung nu gejeul jadi we kuleun sagala teu bisa akhirna tahlil teh lekasan sor susuguh dipapaikeun ka hareup recok ngarobrol ngadahar opak pating karkas nu minum pating surupu geus rada lila pok RT diantara para saderek sadaya kanggo wengi ieu wayahna ulah waka marulang aya badamikeun anu penting punten bae bilih ngaganggu kana maksad para saderek bluetooth naon jeung RT cek aki wiraga di deket Rasman aya badamikeun ki duka kumakeun ke ku bahjanta bari di padarna mah sok we ayeuna sakalian nu ngopi-ngopi nu badami ulah kahalangan nu penting mah duana jalan we cek aki wiraga bari ragamang kana rokok bodas terus diseungeut nya satuju atuh cek Rasman bapana si Toleng mangga atuh Abah RT ngareret ka bahjanta
Gatuh kurang ngamimitian abah rek minum heula regot bah jantan nginum geus kitu ngarekepkeun silana ngariung geus sargep rek ngabandungan para bapa miwah para saderek sadaya simkuring teh lain agul lain teulik ada lain teu narima kana kadarti Allah tapi hiji kolot nu ditilar ku anak nah wajar mun rada kalengitan mana komo da asa diheulang sasat disamber saharita teu pisan dibere kasempatan pikeun matakeun akal tareka dina ngubaran anu geuring kali teh kaalaman deui ku dulur urang nyaeta Mang Adi nu kalengitan Nyi Ijot Mitra Pangabandungan jempling Aki Wiraga ge ungut-ungutan terus keran ieu pisan anu rek dibadamikeun teh lain mautna lain anak simkuring lain anak Mang Adi tapi cukang lantaran anu ngabalukarkeun anak simkuring maut Nah kumaha abah teh kumaha teh? Simkuring teh Undan Aki Wiraga simkuring teh gaduh kayakinan yen pun anak teh mautna teu wajar sasat kasarad kasered kabaud kuno gejul kasabet kuno jahat dilantarankeun kuno telenges cek kasarna mah keun aku teruh Mitra bah janta tadi nama rek nalapah gedang ngomong teh hayang hanca hayang salse tapi per bawah hati anu panas kene akhirna jadi beledak-beledug gitu ya gue sarerea oge ngagebeg Aki Wiraga ngahulang RT ngeluk tungkul lebe oge teu daekeun ngabantah nu sejen magis pugu deui da teu pati ngarti lila-lila celenggeng Suhinta nanyakeun Bah, nah make bantung sasauran gitu naon buktosna bah? Ari Suhinta rek teu nyangka kitu kumaha Suhinta apaan anak abah gitu kuaki jak-jak belejak kawas biasa ujuk-ujuk utah getih terus maut nah maut kunaon mun lain ku teruh Buat teuing kana ku panyakit aneh abah anu urang can kanyahoan. Naon geuning Aidi naon haid. Ini saya nama tadi teh heula. Taroskeun ka ngartos. Komo ayeuna mah cenah flu teh rupi-rupi aya flu burung. Aya flu naon cenah babi. Itu atanapi aid. Pilih penyakit eta panginten dadakan kitu mah. Abah ge mimitina boga pikiran kitu Suhinta. Tapi sabada aya di kajadian nu tumiba ka Nyi Ijot. Wah, teh abah teh jadi curiga sabab bisa dua pisan kitu. Ulang Suhinta ngahulang manehna asa bingung dibere kitu. Tapi aya tetangga Suhinta anu sapamedegan ngaranna Mang Emet. Bener bah. Ulah waka goreng sangka. Sabab jalma aja teh rupa-rupa. Pan aki kuring ge tibang lambutina golodog. Nah make maut. Lain ku telu. Tapi eta mah nyaeta teh kasakit aneh. Anu can kanyahoan ngaranna ku urang. Kajaba mun geus aya deui kajadian kieu tak kitu. Emet. Kumaha mun tumiba ka anak maneh Emet nah daek. Ih, amit ulah bah ulah. Nah, aduh. Abah mengajak badami teh. Bisi aya deui korban jiwa. Anu teu dipiharep. Sadia payung. Sami be hujan, kitu meureun pibasaeunana teh. Emet jempe teu ngomong deui. Nu sejen eueuh nu ngomong ukur ngabandungan malah RT jeung lebe oge can ngomong. Asa bingung keneh kudu kumaha, nampak pamadegan Bah Janta. Gitu dasarna mah para bapak simkuring tiga usul kumaha mun urang ngayakeun panalung tiga teu kudu kusararea urang giliran we saeuting sewang barengan corona urang teh ulah cilir naon gitu urang teh ulah cileureun bisi kadukung engkena bisi aya di korban sejen anu kawas kabun anak. Kuring satu jepisan bah lah. Sejen gitu deui cek bapana Nyi Ijot. Harita
nyebutkan 1 beneran aya di dinya. Tanah sing keluar heula. Nah, naon gunana? Nu maot mah nggak bisa hirup deui kumaha. Oh, eta nu Kita tetap main macannya tujuan. Da wingi kitu kamari. Benar-benar nu maot mah moal hirup deui. Malah moal aya gunana pikeun kuring da anak geus jadi korban. Tapi nu dipikiran ku kuring mah katentreman balarea ieu teh. Cek papana ijo pada nyereng. Lusa minggu cenah. Bener Adi, bener. Kuncit deui. Abah ge keur naon make sesorang naon kitu sesorongot. Kuncit deui. Kok abah ge keur naon make sesorongot lamun teu mikirkeun kapentingan balarea mah. Naon atuh. Anak geus maot. Mah bisa dihirupan. Kok mah bisa dihirupan deui? Mun dek mikirkeun kapentingan sorangan mah jijing we. Luhurna sambut. Suhinta jempe katimpah deui ku omongan Mbah Janta. Daripada inohong can ngaromong. Kawas nu bingung kene. Lebih ngahenen RT jempe aki wiraga ge kalah ungut-ungutan. Itu kong cok we Di hari hatena mah mikir. Uler konek Kuring mah 1 juta. Rasman. Diulang we. Oh nuhun Mang Rasman. Malah daunna. Mbah Janta. Teu imah bos, malah betina. Malah menak aki. Tahu guruna YouTube. Lebih ngareret ka aki wiraga. Nya paranyang Barang ditanya kitu ku lebe aki wiraga ngarahu. Jadi kan sarirungan. Nu tadina tungkul jadi cengkat lalaunan sakabeh panutup melong ka aki wiraga. Udah goreng dikolot ku sarerea. Nah YouTube cenah alus. Ya barudak. Agi mah mihak kajang Suhinta moal. Mang menangkeun ka Mbah Janta moal. Sabab kieu Akhir. pamanggih jang Suhinta memang kaldi ku Agi oge. Ulah gampang nyangka teu bener bisi matak nimbulkeun fitnah. Ngomong caun pun. Ulah wakayang kanu lain-lain sameme aya bukti. Tah kitu ki. Keula aja. Yang Suhinta keula. Ulah sok ngagokan Agi keur nyarita keula. Limbong ngolah. Wiraga ngacungkeun leungit. Kana anu Yap Suhinta jempe deui malah mending ngarahu kebangun hanyelu. Iwung. Ya kecap nu can kada. Awi. Gitu. Pamanggih Mbah Janta ge bener. Nah, Hati-hati jeung waspada. Lain werki. Oh, kapulutuk so Wala. mangala. Pamanggih Mbah Janta ge bener. Hati-hati jeung waspada. Waspada mah kudu komo bari ngaronda mah. Naon rugina? Teu kitu ge ngaronda mah penting pikeun ngajaga keamanan dapur urang. Tuh nya, Oh. kuring ge. Cicing mah cicing asma. Buah. Nah, maksudnya teh nu ngora. lain buah. Jadi kumaha tuh ki, geuning aki mah jiga pelin pelan ieu teh. Itu alus, ieu alus. Ieu Janta. Ibu menget melengut. Nyangka nu lain-lain ulah bisi doraka. Sabab can kukuh buktina. Tapi dikeun ngajaga keamanan jeung katentreman sarerea. Aki satuju mun rek diayakeun panalungtikan bari ngarona, malah aki gerek ngilu. Ayo. Sok atuh. Tadi bejaan. Atur giliran madam naon aki. Aki wiraga dari anak. Atuh sarerea ge ngemplong ngadenge omongan aki wiraga kitu mah da teu mihak ka salah saurang. Suhinta kaupahan Rasman kaupahan Mbah Janta oge asa didukung pamanggihna. Sae kitu oge sim kuring ngadukung. Mun geus satuju sarerea sok atur atuh giliranana. Oh sangkan adil tur wala terawe pokona mah urang sarerea kudu sabeungkeutan. Kudu naon gitu kudu guyub babarengan. Ulah silih antep bari jeung pagia-gia. Oke atur lah, tapi kudu dijantrekeun deui. Kumaha cara ngarona teh da meureun beda jeung ngarona biasa ieu mah. Ieu Suhinta. Ngarona nama sarua we jeung nu geus, tapi ieu mah wayahna rada capek. Ulah sarare teuing. Sarta kudu terus ngider sabab mun balangah bisi aya kajadian anu teu kanyahoan. Tah gitu nu mata kudu lobaan. Geus 1 jumat tuh gampang lah. Kan kuring rek disusun jadwalna kan ulah aya nu ngabantah ye. Pokona mah penting naon wae oge kudu sanggup. Nah geuning kitu kumaha satuju dulur. Cek labeh deui. Atuh saur manuk meuni ngaguru satuju. Plong hate Mbah Janta ngemplong. Lantaran usulna disatujuan ku sarerea. Geus kitu mah terus badami deui ngatur giliranana dicatet ku RT. Penting eta keneh rengse malah penting eta rek dimimitian. Aki wiraga ge nu geus kolot rek milu ngarona atuh nu ngarora eraeun nenyo aki-aki milu maju.
Akhirnya sadere ge sadia milu ngarona gitu. Geus rengse babadamian bral marulang ka imahna masing-masing. Nu kagiliran ngarona geus janji gerek kumpul deui di gardu. Ayeuna mah perlu bebeja heula ka kulawargana sangkan henteu leungit. Mitra kaum dangu kacaturkeun si Masman. Harita teh lempang sorangan teu aya anu matura. Dina hatena ngarasa panasaran hayang tepung jeung Jalil. Lantaran urang lembur aya rancana rek ngaronda ngintip makhluk aneh anu dicuriga geus ngadatangkeun mamala Kanyi Eha jeung Kanyi Ijo. Peuting eta karasa asa sepi. Mata keung jeung geuman sakapeung sok kadenge sora anjing babaung nambahan keungna peuting. Tapi Masnan terus lempang. Aing jadi curiga ka Kang Jalil. Lantaran manehna kungsi nyuguh di imahna tujuanna anu lain-lain. Jeung kungsi ngajak-ngajak ka Bah Janta isukna Nyi Eha naon. Lah, sia. Boa-boa. Cek Masnan manehna geus mimiti boga curiga ka Jalil nu jadi sobatna. Akhirna Masnan tetapi ka imahna tapi teu buru-buru unggah ka jero. Kala diuk dina golodog ngahulang mikiran kaayaan di lemurna. Kacurigaan ka Jalil eueuh-eureuna malah makalah beuki kanal. Tapi teu wani bebeja ka batur da sieun matak jadi mamala kana diri. Masnan ngahulang dina golodog mikir-mikir pilampaheunna kudu kumaha. Kudu naon anu dipilampah ku manehna. Akhirna Masnan teh boga putusan. Najan kumabaya oge aing kudu nepungan Kang Jalil lah. Sabab mun diantep mah bisi cilaka bisi kumaha mangkaning bapak aing rek milu ngarona deh. Mitra sanggeus mikir tadi kadinya jung Masnan teh nangtung gede init langsung ngajuk-juk ka imah Jalil. Lempangna dijajakeun ku Neng Nong. Halah Mitra hanya akal ka bujeng Neng Nong. Cika dugi ka dieu heula kangge ditenayeuna. Nuhun kana perhatosanana dongeng garapan mangbarna anu dikarang ku Kileuk Sayu. Demit curug Sang Hyang. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Matur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.